Mang Asep, cek si bapak pangalakeun kalapa. Kalapa jang namanya ngalah sorangan tuh. Itu jang tamu si bapak, garulis Mang Asep. Anu bener nyet, seberji ngalah kalapana. 2 siki tong loba teuing, bisi ngamak si bapak. Kaya tuh, manehnya borsasin Mang Asep ngalah kalapa heuh. Siap. Omatnya tong loba teuing, bisi ngamak. Heuh sok daguan sakeureung. Manehnya bor heula nyet. Pira naik tangga kalapa. Bisa tuh Tah, hiji. Tah, 2. Hah, nah hati lu? Nah, Mang Asep loba-loba teuing. Loba teuing. Anu terakhir mah urang sini kan ge. Mang Asep minta susu. Loh, hayang wae maneh mah. Tuh, geus diinum ku Mang Asep. Tong hayang geuleuh. Bae, da urut na oge belah dieu. Urang mah belah dieu. Maneh mah anger hayang wae numang teh. Opta. Bisa keneh ieu mah. Make ieu. Maneh nyet kuat mawa penyerot gitu sigah diniatan. Ye. Tah, inum kumaneh. Yo, inum kumaneh nyet. Embung lah da urang mah buka ieu. Si kehen bakal merenya susu teh. Nah, ari maneh nyet. Boga susu mah bet mentan Mang Asep atuh. Bae we asal paling ngeunah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba tu. Tak lain tuh ari Mang Asep boloho. Kolot-kolot tuh bisa ngaji. Oh, ta. Alif ba ta gitu. Sok tuluykeun ayeuna. Alif ba ta sa jib. Lain jib, jim. Lain jib, jim. Jib. Jim, Jib. jim. Jib. Gedean. Jim. Bus. Nah, karek balik mana? Pak, Ujang pas gede hayang sekolah di Jepang. Nah, mana betul sayang sekolah di Jepang? Duit di mana? Ari mana? Pak, SMP di Jepang mah aya bisa nyin robot. SMP bisa nyen robot. Halus di dia menengok ke budak SMP geus bisa nyen budak dia mah.